Hiroshi oge milu bingung, sabab dirina oge teu yakin duit eta bakal bisa balik deui. Anjeun oge pasti mikirna duit eta mustahil balik deui pan, Takehiko nanya. Hiroshi ngajelaskeun, ulah waka pesimis juragan, peluangna masih 50-50. Peluang ti mana? Takehiko ambek, abdi teu tiasa nyimpulkeun, tapi masih aya jalan kangge negosiasi secara damai, tembal Hiroshi. Takehiko kukulutus, jelema jahat kitu rek kumaha bisa diajak negosiasi damai, tempo kalakuana ka Eiki, telenges, oh ampun sama sekali. Hiroshi tungkul, kangge itu grup, artos sakitu mah moal lami deui oge bakal kagentosan, daripada kedah mayunan resiko kawiwirangan sapertos kulawarga Takahashi. Takehiko ngarahu, morosotna ekonomi Jepang pangaruhna gede, tahun kamari kauntungan urang ukur $300 juta Amerika, lamun kondisi teu pulih, sabara tahun 4,5 miliar dolar Amerika balik deui, kecuali kerjasama jeung kulawarga Sutama bisa benang ku urang. Takehiko nyicikeun skot kana gelasna anu geus kosong, terus nyarita deui. Zotie Otomobil Jepang, di tahun 2019 karugiana 10 miliar dolar Amerika sataun. American Generasi Motor Corporation, dina 100 tahun sejarah panjangna, kungsi rugi 38,7 miliar dolar Amerika. Itu grup oge sarua, sanajan terugi, 3 tahun acan kungsi untung gede. Bisnis medis sabenerna prospekna alus, dina kondisi kieu, masyarakat pasti leuwih mentingkeun meuli ubar daripada meuli mobil. Mata kuring hayang pisan bisa kerjasama jeung Kobayashi Pharmaceutical keur ngagantian 3 tahun lemah. Takehiko ngaregot scotch dina gelas, terus ngarahu. Hanjakalna niat eta digagalkeun ku kadatangan Ichiro anu mawa si Udin, anu akhirna kuring kudu kalengitan 4,5 miliar dolar Amerika. Hiroshi buburu ngupahan, salira teu kedah ngemutan wae artos eta. Nasib juragan masih rada sakinten dibandingkan sareng kulawarga Takahashi. Kulawarga Takahashi moal uningan pamilik Kobayashi Pharmaceutical Ayuna Udin, anu tos nyilakakeun Eiki. Tapi urang mapan uninga, malah asal muasalna Udin oge uninga. Nyaeta urang Bandung, kapayuna masih tiasa silaturahmi, bari naroskeun deui artos anu 4,5 miliar dolar Amerika eta. Takehiko ungguk, bener, mudah-mudahan si Udin teu kapanggih, satungtung si Udin acan kapanggih, kulawarga Takahashi bakal terus ngarasa wirang. Takehiko nangtung bari nyenget surutu deui, terus melong kaluar tina kaca jendela. Hiroshi, kirim parsel kembang jeung bubuahan ka kulawarga Takahashi. Sabagai ungkapan bela sungkawa kuring kana musibah anu keur dirandapan Eiki, ngarah mental kulawarga Takahashi beki turun. Mangga juragan, tembal Hiroshi. Peting eta saperti peting samemehna. Nanako di Kyoto masih diuk di taman nungguan salju turun bari melong ka langit. Ponsel dina sakuna ngageter, aya notif unggahan video. Judulna, Eiki Takahashi disiksa di jalan raya, leungeunna dipotong keun ku pamuda teu dikenal. Nanako ngarenjak, terus ngagerentes, Eiki terkenal di Tokyo, saha anu wani nyiksa sarupa kitu di jalan raya. Nanako teu paduli kana peristiwa eta, ponsel ditunda dina lahunan, tapi notif tina aplikasi sejen oge disada, sina masih unggahan video Eiki anu judulna leuwih spesifik, pamuda asing ngalumpuhkeun Eiki Takahashi sarta 8 pangawalna jeung 3 mafia Bunkyo. Nanako saurang petarung sanda, bela diri mangrupakeun hobina, ningali judul anu ieu. Nanako jadi penasaran hayang nempo, sabaraha hebat kekuatan saurang pamuda anu bisa ngelekeun jelema loba saperti kitu. Video buburu diklik. Karek menit pertama oge Nanako langsung kolohok, sabab langsung wau ka pamuda asing anu dimaksud, tanpa sadar sungutna nyebut hiji ngaran. Kang Udin, ponsel dina leungeunna ragrak kana lahunan, sajongjongan Nanako matung lantaran teu percaya kana tetempoana. Saenggeu sadar, ponsel dicokot deui, dina video Udin dikuriling ku 8 pengawalna Eiki. Kaciri oge teu jauh ti tempat eta 3 mafia geus ngagaloler, ngan sakilat 8 pengawal ngaracleng, bari lalajo Nanako nyarita sorangan bari marah mae bunga. Kang Udin, salira masih aya di Tokyo, Nanako jarang nyarita, tapi ayuna nyorocos sorangan bakat ku bunga. Salira kasep sareng gagah Kang, salira memang master bela diri anu teu aya tanding, Nanako beki ku mejot hayang ka Tokyo sangkan buburu bisa panggih jeung Udin, tapi kahayangna parem deui lantaran inget kana omongan Hiroshi. Nanako jadi hariwang ka Udin, saenggeus ngawara Eiki, pasti bakal aya buntutna, kulawarga Takahashi pasti moal aya anu cicing, kermah bapana ngamusuh ka Udin, ayuna Udin oge pasti bakal diboroku kulawarga Takahashi, jadi Nanako beki sieun, kadatanganna bakal ngaganggu urusan Udin. Nanako melong ka langit, mugi akang teu kunanaon di Tokyo, tiasa muli ka Bandung dina kaayan salamet, kasalametan akang langkung penting tibatan kasono abdi. Atas parentah Machi Takahashi, peting eta keneh, KB geng Bunkyo ngumpulkeun anggotana pikeun neangan Udin di tiap juru kota Tokyo. Puluhan geng sejena oge siaga, saacana masing-masing geng sok bentrok silih lemah keun, tapi ayuna kabeh ngarasa saperjuangan. Kabeh ngarasa boga kawajiban pikeun ngabantu geng Bunkyo pikeun neangan Udin anu geus nyiksa Eiki. Alhasil ribuan mafia kuluyuran marake motor di jalanan Tokyo, anu bisa sare tibra.
Tapi instruksi anu katarima ti maci lain kermaihan Udin, tapi pikeun manggihan sarta nitenan sagala lengkah Udin sangkan teu kabur ti Tokyo, hadiahna keur anu mimiti manggihan, 1 juta yen. Para mafia jarang aya kasempatan pikeun bisa menang duit gede, sarua jeung preman-preman di negara sejen, panghasilana sapopoe ukur tina parkiran, tarohan ngadu hayam, atawa biaya keamanan, jarang aya proyek siga ayeuna. Pikeun jadi preman anu dipikasian di Jepang babari, cukup boga moge sabage modal, salian katembongna sangar. Dina diudakna ku polisi oge bisa kabur gancang, saperti para prajurit kerajaan zaman baheula, asal boga kuda alus anu lumpatna tarik, peluang salamet di medan perang bakal leuwih ngede. Tapi loba oge mafia anu teu mampu meuli motor, biasana lalempang abring-abringan supaya bisa saling ngajaga, 1 juta yen, sanajan kudu direcak ka belasan jelema, hasilna tetep gede, cukup keur nyambung biaya hirup asa mingguan, jadi teu saeutik kelompok mafia anu lalempang neangan Udin. Rata-rata nyarekelan ponsel, sabab petunjuk anu paling jelas ngeunaan target anu keur diteangannya eta tina video, tapi sok sanajan loba anu nareangan, anu wani terang-terangan tatanya, lantaran nyaho anu disingharpana lain jelema biasa. Kelompok ninja anu geus disewa ku maci oge geus mimiti di garawe susulumputan, marake baju hideng keur kamuflase dina poekna peting. Kelompok ninjutsu ieu pinter dina nyumbutkeun bentuk awak, ngatur gerakan sarta nafasna, teterekelan di antara gedong-gedong jangkung di Tokyo tanpa ninggalkeun jejak. Tomboro jelema, anjing pelacak polisi oge bakal hese neangan posisi di mana ayana para ninja, tapi sanajan ahli dina kamuflase jeung gelut, para ninjutsu masih ngandalkeun teknologi. Tekawas jawara-jawara gelut di Indonesia anu geus ngagunakeun kekuatan tanaga dalam, tapi angger, ninja teu bisa dianggap enteng. Akibat serangan ngadadakna bisa fatal, loba jenis senjata rahasia para ninja anu geus diolesan racun arsenik, belati, jarum, panah, sumplit sarta senjata sejena, resepna memang ngabongohan, jarang anu wani paadu harapan. Loba master bela diri anu pae konyol ku ninja lantaran kurang waspada. Tugas para ninja ieu ukur nunutur Udin salila kulawarga Sutama Araya di Jepang keneh, lamun geus baralik, karek menang maihan. Tapi teu gampang pikeun neangan Udin, Villa Kobayashi aya di hatep apartemen 80 lantai. Moal aya anu nyangka Udin cicing didinya, hiji-hijina cara nyusut lengkah Udin ti sakitaran Universitas Tokyo tina rekaman kamera CCTV anu sumebar di sapanjang jalan. Tengah peting, bek munggaran bahan ubar anu dikirim ku Kin Gang Nebi. Langsung dibongkar sarta diangkut ke pabrik di Tokyo, sapoe jeput sagalana di pabrik geus disiapkan ku Ilyas jeung Ichiro, jadi begitu bahan asup, produksi langsung digeber. Ilyas oge geus ngadaftarkeun merek ubar ka Badan Pengawasan Obat Jepang, Kobayashi Weisan diganti jadi RK Weisan, saenggeus diproduksi RK Weisan bakal langsung disebar nuturkeun jalur distribusi Kobayashi saacana. Lantaran produksi perdana, Isak ngajak para pengawalna balik heula ngajemput Udin ti villa, sabab Udin hayang nyaksian. Dina mobil Isak nyarita ka Udin, "Gan, aya masalah naon sareng kulawarga Takahashi." "Nyaho ti mana, Udin kerung, video agan nuju viral, agan tos terkenal di Jepang," tembal Isak. "Piraku, padahal karek 2 jam, cuk Udin," Isak ungguk. "Masalahna anu disiksa kulawarga top Jepang, jelas bakal enggal nyebar." Waktu talk show Liman Sareng Salim oge pante kantos sadinten sa Indonesia langsung genjleung, komodei ieu nagara alit, bari anu janten korban kulawarga top. Isak nunjuk keluar jendela mobil, tinggal riungan pamuda-pamuda Jepang anu nuju begadang, hampir sadayana naringal ponsel, sigan nuju narongton video salira. "Mamang boga videona, cikuring nempo," Udin nanya. Isak buburu ngaluarkan ponselna, neangan video terus dibikin ka Udin, Udin netep video, dirina tepati ka tempo jelas. Untungna peting jeung kualitas kamera anu dipake ku si perekam resolusina kurang alus, kuring hariwang pamajikan nempo, sabab pamitna rek ngaramal, lamun nyaho kuring kalah gelut, bakal susah ngajelaskeunna. Isak gogodek, jalmi anu teu acan kenal ka salira memang moal tiasa nebak, tapi jalmi anu tos apal, komo garwa salira anu tos lami hirup sabumi sareng salira, pasti bakal langsung tiasa nebak, bet mamang oge pan langsung uningayen ieu agan. Udin kerung, terus nyarita, "Lamun kitu, mamang buburu telepon wa Asep Ayuna keneh, blog penyebaran video ieu ka Indonesia, ulah nepikeun ka aya dina platform online mana wae." "Manggagan," Isak ungguk, Udin dibawa ku Isak ka pabrik anu aya di pasisian kota Tokyo. Dina pangaturan Ilyas, produksi geus ngahasilkeun bubuk jadi, Udin mariksa kualitasna, saenggeus dianggap sarua jeung RK Weisan anu dijieun ku RK Pharmaceutical, Udin nyarita ka Ilyas. "Sarua jeung di Bandung, di dia oge produksi kudu jalan terus berang peting, kabeh mesin ulah aya nu nganggur, berlakukeun lembur, stok di gudang teu menang nepi ka kosong." "Mangga guru," Ilyas ungguk, "distribusina bade di kawitan iraha, priogi promosi." Udin buburu nembalan, tungguan saenggeus kabeh pabrik jalan, masih aya 3 PRDI, Yokohama, Nagoya, Osaka, anu penting stok barang nages aya, teu perlu promosi,
Cukup ngajian pengumuman Yen Kobayashi Weisan gas ganti ngaran jadi RK Weisan, lantaran kualitas nages ditingkatkan jadi 10 kali lipat, saenggeus pengumuman eta, langsung distribusikan make jalur Kobayashi anu gas aya samemena. Mangga guru, Ilyas ungguk, lantaran di dia gas aman, isukan sararea urang ka Yokohama, cuk udin deui. Ilyas ungguk, upami kitu, abdi bade ngawiatkan operasional di dia ka manajer unit produksi Tokyo. Udin ngararet ka Ichiro, kuring percaya ka anjeun bisa mantuan pagawean Ilyas sapinuna. Ulah nguciwakeun kuring lamun posisi anjeun embung diganti ku Jiro, anjeun duaan kudu loba komunikasi. Sebagai pemegang saham mayoritas Absolute Holdings, Udin boga kakuatan ngajian setiap keputusan di perusahaan, jelas Ichiro teu wani gagabah. Udin boga niat 90% tina kontungan bersih Kobayashi Pharmaceutical bakal dipake kabeh pikeun ngembangkan RK Pharmaceutical, sesana, dividen keur Ilyas jeung Ichiro, ngaraduanana sarumanget. Sabab sanajan ukur 5% sewang, eta geus leuwih ti cukup pikeun bisa hirup mewah di Jepang. Ichiro geus lila hirup di kandang, ayuna rek disenangkan ku Udin, jelas bunga. Teu kedah hariwang, abdi moal nguciwakeun salira. Udin umbuk sugema, hayu baralik pikeun istirahat, isukan urang ka Yokohama. Isak mihulaan lumpat, muka panto mobil keur Udin ngalengkah, tapi saacan asup kana mobil, Udin ngarandek rada lila, Isak buburu nanya. Aya naon gan, Udin rada kerung, tenanaon, hayu balik, bari langsung asup kana mobil terus nutupan panto. Konvoi opat mobil keluar rapi ti area pabrik, Udin ngareret tina jero mobil, katembong aya opat urang marake baju hideng keur ngadapang dina hatep bangunan jangkung anu aya rada jauh di gigireun pabrik. Opatanana ninja anu disewa ku maci, sakujur awakna hideng kabeh, teregos hideng, baju jeung calana hideng, sapatu hideng, sarung tangan oge hideng, jenis kaena oge beda jeung baju hideng pada umumna, ieu hideng dop, teu mantulkeun cahaya nanaon. Jadi seolah-olah kawas kalangkang. Ngaran ilmiah bahan kain super hideng ieu nyaeta carbon nanotubes. Bisa nyerap cahaya, mangrupakeun material pangpoekna anu kungsi dijieun ku jelema. Tujuanna eueuh deui, keur kamuflase. Ninja kahiji anu masih nyekelan toropong nyarita ka baturna. Manehna biung ngarandek heula saacan asup kana mobil, siganna geus nyahoon lamun keur diintei. Ninja kadua seri, ulah parnoan, jarak urang ka manehna hampir 400 meter, jangkungna gedung ieu oge sakitar 50 meter. Di luar jangkauan efektif senapan sniper, mata tanpa toropong moal bisa nempo ka urang. Bener, jelema eta urang Indonesia, ahli bela diri pangalusna di Indonesia paling ngandelkeun tanaga dalam, moal aya anu ngagunakeun kekuatan supranatural, jadi mustahil bisa ngadeteksi ka urang anu jauh kieu, tembal ninja katilu nu ngadapang pangsisina. Ninja kahiji nanya, acan aya parentah maehan, jadi naon rencana urang ayeuna? Ninja kadua nembalan, anjeun jeung kuring urang tuturkeun konvoi make para layang, duaan deui gerak di darat. Tapi tetep dengekeun instruksi ti kuring tina headset wireless aranjeun. Kabeh arungguk, ninja kadua langsung metot para layang hideng anu geus dilengkepan ku mesin paraglider, langsung ngalayang tandem jeung ninja kahiji, terus ngalayang leungit diterei poekna peting, dua ninja sejena turun tina gedung kana tali, terus naik motor sport hideng anu geus sadia dihandap. Dina mobil Udin waspada, saprak ngabogan buku goib salapan ilmu karuhun dina awakna. Ditambah kukai kabawa sarta kulit kerang mutiara anu ngandung aura spiritual dina sakuna jeung pangaruh ubar ajaib anu rutin diinum, dedengian sarta tetempoan Udin memang bekisket. Opat ninja anu aya dina hatep gedung tadi, sanajan nafasna diatur jeung teu loba usik, tapi teu bisa nyumputi Udin. Udin kerung mikir, jelas niat opat ninja eta teh hade, nanaonan kudu ngintip ti kajauhan, Udin oge nyaho kamampuana hade. Kaciri tina cara pengaturan nafasna anu hampir teu bisa kadeteksi ku kamampuan supranaturalna, salian ti eta, kamuflasena oge hampir sampurna, mata jelema biasa mustahil bisa nempo. Kasimpulan Udin, opat urang eta pasti master ninjutsu atawa disarbut ninja, anu nitahna pasti ti kulawarga Takahashi. Para layang hideng ngapung di ketinggian 200 meter, mesina make mesin listrik, suara kipasna teu kadenge sama sakali, kernutupan kalemahana, para ninjutsu zaman ayeuna memang ngagunakeun teknologi tinggi, beda jeung ninja-ninja zaman baheula. Para ninja salian kudu latihan ninjutsu. Maranehna oge kudu mahir dina widang kimia sarta ngagunakeun alat-alat aneh anu geus dimodifikasi sesuai kabutuhan. Dina TV mineng katempo ninja ngababetkeun bola anu bisa bitu ngaluarkeun hasep bodas jeung cahaya serap pikeun lumpat, eta lain fiksi, tapi kanyataanna memang kitu. Alat eta sabenerna bom asap anu dikombinasi jeung bom flash, diracik tina bahan kimia sacara tradisional anu diulik ti baheula. Pas bitu, cahaya bakal nyerapkeun panon lawan, hasep bodas keur panghalang sangkan bisa kabur tanpa katempo, jadi seolah-olah para ninja bisa ngalengit. Para ninja oge kawas londok, bisa nyerusa suai jeung lingkungan sakitar. Ia disebut ilmu kamuflase, lawan ngarasa ninja geus eueuh, padahal aya didinya keneh, nyumput di antara tatangkalan atawa naplok dina lalangit imah,
atawa asup kana jero cai ukur nafas make sedotan, solobong awi jeung sajabana, solobong awi eta bisa oge dipake keur niupkeun jarum racun ka musuh. Zaman beki modern kamampuan ninja oge beki hade sabab didukung ku alat-alat anu leuwih maju, saperti paralayang anu dipake ku ninja anu keur nuturkeun udin ayeuna, sarta baju anu dilapis ku serat karbon. Ayeuna ninja anu opatan eta keur komunikasi jeung baturna make peralatan nirkabel, ninja kahiji mere parentah. Jaga jarak, ulah deket teuing, jaga ketinggian di 200 meter, anu di darat minimal 200 meter oge. Pangrasana jarak sakitu geus aman keur maranehna, teu nyaho lamun Udin oge merhatikeun gerak-gerikna, Udin ukur seri sinis. Udin memang rada hariwang lantaran acan kungsi pa adu harapan ngalawan ninja, jadi ngaharapkan para ninja ngadeketan, ngarah nyaho kakuatana sarta leuwih babari meres keuna, ulah nepikeun kadirina kabongohan, jadi panon jeung ceuli Udin tetep dikonsentrasikeun seket ka para ninja anu keur nuturkeun. Keur leutik Udin mineng lalajo film jeung kartun ninja, Udin memang resep kana profesionalisme para ninja, anu bisa ngakombinasikeun alat, kakuatan jeung kacerdasan. Konvoy geus parkir di basement apartemen, sarerea asup kana lift langsung ka Villa Kobayashi anu aya di hatep apartemen, paralayang entrep ti hatep gedung Aman Hotel teu jauh ti dinya, anu dina motor oge parkir handapena, ninja kahiji mere parentah deui. Kuring jeung dua tetep di hatep, tilu jeung opat coba neangan tempat aman di lantai dasar apartemen, jadi bakal nyaho lamun target keluar. Siap bos, tembal ninja katilu jeung kaopat ninja kahiji nelepon ka Machi Takahashi anu masih aya di rumah sakit pikeun laporan, Eiki keur ngajalanan bedah tulang pikeun ngasupkeun plat wajah kana leungeunna. Machi nanya ka ninja hiji. Kumaha hasilna? Ninja anu disewa ku Machi ti klan Tenglin, anu dipingpin ku Tenglin Zengse, klan ninja paling kuat kaopat di Jepang. Dina perkembangan ninja, pernah aya saorang ahli ninjutsu anu ngaranna Tenguti kulawarga Tokugawa. Tahun 1670 pernah nulis buku Wanchuan Jihai, nyaeta jenis bela diri anu ngagabungkan seni bela diri China jeung Jepang, ngarujuk kana seni perang anu ditulis ku Sun Tzu jeung Taigong, buku ieu anu dianggap cikal bakal ayana ninjutsu. Kulawarga Tenglin alon-alon jadi klan ninja papan atas di Jepang, ayeuna Tenglin Zengse anu jadi ketuana, ti zaman baheula para ninja memang ngagantungkan hirupna ka kulawarga gede, lamun baheula ka shogun, ayeuna mah ka pengusaha-pengusaha beunghar. Sanajan ninja modern beki langka, tapi master ninjutsu sajati masih dirawat ku kulawarga beunghar, saperti klan Tenglin anu masih dirawat jeung dimodalan ku kulawarga Takahashi. Kudu gumantung ka pengusaha beunghar lantaran para ninja umumna teu boga panghasilan tetep, sabab unggal poe waktuna beyak dipake latihan bela diri, hirup jeung paehna ngabdi ka pengusaha, digaji ku pengusaha, aya gawe atawa sagalana geus dijamin, malah lamun bisa maehan sok menang bonus khusus. Hiji kabanggaan pikeun kulawarga beunghar lamun keamanan kulawargana dijaga ku para ninja, sanajan biayana gede, tapi pangaruna oge gede. Ninja kahiji nembalan, alamatna tos kapendak, persis payunan Aman Hotel, abdi masih ngintai ngantosan instruksi salira. Alus, ceuk Machi bunga, salila masih aya di Jepang, ulah nepi ka lepas tina pangawasan anjeun, kecuali lamun rek ninggalkeun Jepang, langsung paehan. Mangga juragan, tembal ninja kahiji, lamun pagawean anjeun beres, kuring bakal mere bonus $5 juta Amerika Serikat, ceuk Machi. Hatur nuhun satowacana, tembal ninja kahiji, Machi nyarita deui. Kulawarga Sutama oge aya di Aman Hotel, lamun bisa intai oge, kuring hayang nyaho anu direncanakeun ku kulawarga Sutama, jadi anjeun kudu nyaho saha anu ditelepona, saha anu didatangan, jeung naon anu dilakukeunna salila di hotel, kaasup tamu-tamuna anu datang ka hotel. Mangga, abdi tiasa masang penyadap tanpa kauninga ku aranyuuna, tembal ninja kahiji. Aman Hotel mangrupakeun hotel pangmewahna di Tokyo. Ziyu jeung Zufri ditempatkan ku Machi di hotel eta, duanana nyicingan dua kamar pangmewahna anu pagigir-gigir, masing-masing kamar aya dina huk, jadi tina jandela bisa nempo kaendahan kota Tokyo ti dua sisi. Harita Ziyu karek beres mandi, langsung ngajanteng sisi jandela bari nyekelan sagelas kopi, panona nempo keluar. Pikirana masih ngabayangkan Udin, kasombongan jeung sikap terhormatna ngajadikeun Ziyu tadi ngarasa ambek. Tapi saenggeus nyaho yen dugaana ukur kasalahpahaman, Ziyu justru jadi ngarasa res, jarang lalaki di zaman kiwari anu masih daek nulungan awewe anu keur ditindas ku batur, bari teu wauh, jeung kajadiana di negara dengan, anu kuduna satia pendatang ngahindar tina masalah jeung pribumi. Tapi Udin, demi nulungan batur, wani bentrok sacara langsung, tina hal eta wae geus kanilai, Udin memang jelema bager. Keur anteng ngabayangkeun Udin, ponselna disada, buburu dicokot terus ditempo, ternyata chat ti Zufri. Kejadian tadi viral, tah link na tempo, di handapna aya link video anu dimaksud. Ziyu buburu ngaklik tautan eta, ternyata bener, Ziyu kolohok, sabab videona geus leuwih ti 19 juta kali tayang, hampir nepi ka angka 20 juta, penduduk Jepang ukur 120 juta jiwa, hartina sakitar 15% geus ngalalajoan. Gaya hidup orang Jepang memang modern,
tapi pamikirana masih tradisional, jadi dina komentar video, kalau loba anu ngarasa sieun jeung ngaitkeun kajadian eta kana hal mistis. Contoh, aya anu mere komentar yen Udin kiriman iblis anu keur mere kutukan ka Eiki, jeung komentar-komentar sajenis sejena. Beres lalajo video, acan sempat ponsel ditunda, Zufri ngirim video call. Bapak rek video call, anjeun bisa, keheula, rek ngarapikeun heula buuk, sambungkeun wek heula, tembal Ziyu. Buburu Ziyu nunda ponsel terus muka anduk anu melit dina sirahna, saenggeus beres, Ziyu nyokot ponselna deui. Hampura bapak teu bisa maturan, sabab aki ngajak badami deui, bapak pasti nyusul lamun memang kudu kadinya, aranjeun geus di hotel, Zidan nanya. Atos pa, cuk Ziyu jeung Zufri babarengan. Geus ngobrol jeung Machi Takahashi, Zidan nanya deui. Ziyu buburu nembalan, tadina bade langsung dibereskan di ruangan pertemuan hotel wengi ieu, tapi teu nyangki putra cikalna, Eiki, kacilakaan, janten Machi kedah nyarengan heula putrana di rumah sakit. Zidan kerung, terus nanya, aya naon, kira-kira mangaruhan kana rencana kerja sama moal. Ziyu ngajelaskeun, Eiki ditegelan ku batur, kedahna mah moal aya pangaruhna kana rencana kerja sama. Zidan ungguk, nya syukur atuh, aranjeun kudu bener-bener bisa nganilai kalawan taliti di antara dua kulawarga eta, ulah nepikeun ka salamilih partner kerja sama. Sabab gede kaitana jeung anu dibadamikeun ku aki sacara pribadi ka bapa, aki mere parentah anyar keur bapa, tapi sifatna masih Rusia. Perkawis naon pa, Zufri nanya bari kerung, syarat ti aki, anu dipilih kudu kulawarga anu ekonomina leuwih kuat jeung pangaruhna di masyarakat oge leuwih gede, eta anu bakal ditarima, tasangkan kaharepna tengah hiludan, kulawarga anu batal kerjasama jeung urang, kudu dipareman, cuk Zidan serius. Ziyu ngarenjak, pa, tiasa teu fokus kana kerjasamana. Tekedah ngabangkrutkeun kulawarga anu sanesna. Zidan ngajelaskeun, pangna bapa dicarek indit kadinya ku aki. Lantaran ternyata kulawarga Subrata oge boga niat ngajian bisnis anu sarua, lamun urang milih kulawarga Takahashi, kulawarga itu bakal dirontok ku Agus Subrata. Sabalikna lamun urang milih kulawarga itu, kulawarga Subrata pasti bakal kerjasama jeung kulawarga Takahashi. Jadi saenggeus aya laporan ti aranjeun kulawarga mana anu pantes dipilih pikeun kerjasama, manehna kudu daek mantuan kulawarga urang pikeun ngabasmi kulawarga sejena, sangkan kulawarga Subrata teu bisa asup. Zufri nanya, kinten-kintena kulawarga Subrata lungsur kana bisnis pelayaran ieu, kaleresan atanapi ngahaja bade nyaingan. Siganna ngahaja, tembal Zidan, pan bisnisna kana perhotelan, perdagangan, infrastruktur, sareng pengembang perumahan, nah ujuk-ujuk mengkol kana transportasi, Zufri nanya deui. Zidan seri, rek bisnis naon wae, eta hak tiap jelema, asal boga modalna, tak kulantaran geus jelas bisnis urang ieu bakal boga saingan, urang kudu pinter jeung kudu gancang, ulah nepikeun kapihulaan, bari ngalengkah, urang kudu bisa ngahambat kulawarga Subrata, jajalanan anu rek diliwatan ku kulawarga Subrata kudu dipenet heula. Ziyu Sri Ipis, sauninga abdi, turunan kulawarga Subrata moal aya anu mampu ngelola bisnis transportasi laut, sakeudahna, aki ulah hariwang teuing. Zidan ungguk, bapa oge geus nyarita kitu, tapi aki anjeun pan sifatna beda, kekeh, mereka doang hese narima saran. Zufri seri, aki mah kasiunan teuing, Zidan seri. Ulah nyapelekeun kulawarga Subrata, wajar aki kasiunan, sabab baheula kungsi kajadian, akibat disapelekeun, ku ayana warman, kulawarga Subrata mampu ngunggulan kulawarga urang, sanajan ukur sakedeng, kasalahan kawas kitu ulah kaalaman deui. Zidan ngarahu, aranjeun kudu inget, ngelola hiji kulawarga gede sarua jeung ngelola negara. Zaman penjajahan, Jepang jeung Belanda sarua hayang ngawasa di Indonesia. Lantaran Belanda ngarasa kasingkirkeun ku Jepang ti Indonesia, sangkan bisa asup deui ka Indonesia. Belanda ngamanfaatkeun tentara sekutu pikeun ngusir Jepang ti Indonesia. Kulawarga urang ibarat Belanda anu boga niat leuwih ti heula. Tapi kulawarga Subrata nuturkeun, naon anu kudu dilakukeun ku urang sangkan bisa neruskeun niat ieu tanpa aya gangguan. Zidan ningali heula reaksi Ziyu jeung Zufri, terus nyarita deui. Hiji-hijina cara ulah mere jalan mulus pikeun kulawarga Subrata, teu paduli manehna leuwih lemah atawa teu boga pangalaman dina widang transportasi, pencegahan tetep kudu dilakukeun. Pamikiran Zidan loba kapangaruhan ku Aceng, prinsipna sarua, saha anu wani nyaingan bisnisna kudu dilawan, sabab bisnis pelayaran ieu kakara rencana, jadi anu kudu dilakukeun, kumaha carana sangkan kulawarga Subrata mundur, teneruskeun niatna. Pilih salah sahiji di antara Takahashi jeung Ito, nu teu kapilih kudu dibabat saacan dimanfaatkeun ku kulawarga Subrata. Zufri jeung Ziyu lahir di zaman damai, salila sagala rupana masih bisa dianggeskeun ku cara negosiasi, ulah waka make kekerasan heula, jadi pas ngadenge kahayang Aceng ti Zidan, Ziyu anu panghulana protes. Strategi aki sae, tapi kumaha upami janten tamiang melit kana bitis, tos diemutan resikona. Zidan ungguk,
Anu dianggap musuh bisnisku kulawarga orang tiba hula nepi ka ayuna, ukur kulawarga Subrata, jadi resiko anu dimaksudku anjen, jelas ges di pikiran tiba hula keneh, lain kakara ayuna, lamun bisnisna ges sarua jalan, anu kudu dipareman, kulawarga Subrata, sabab ayuna masih dina rencana, jadi anu kudu dipareman peluang nah lah, sanajan aliansi anti Subrata ges lila bubar, kulawarga Subrata tetap masih jadi saingan, aranjen ngarti. Ngartos, tembal Ziyu jeung Zufri, Zidan ungguk sugema. Strategi bisnis Aki Anjen memang bengis, tapi buktina kulawarga orang masih mampu nanjer nepi ka ayuna, bisnis ibarat medan perang, saha anu leuwih kuat eta anu bakal menang, anu ngaranna perang memang kudu tega, kudu silipaihan, negara memang geus damai tina perang, tapi persaingan bisnis jalan terus, orang ulah nepi ka bisa disaingan ku batur. Tanpa sakanyaho Zufri jeung Ziyu, di saluaran kamar Zufri aya ninja anu keur naplok dina tembok siga cak-cak, ngadedengekeun tiap obrolan video call di jero kamar make alat bantu anu ditapelkeun kana tembok, alat eta lain sakadar bisa ngadengekeun leuwih jelas, tapi bisa ngarekam, ninja anu dimaksud nyaeta ninja kahiji anu dititah ku Maci. Maci marentah keun hal ieu lantaran kasiunan kalengitan peluang kerjasamana. Pas ninja kahiji ngirimkeun rekaman eta ka Maci, Maci langsung bias, ternyata aya niat telenges anu rek dilakukeun ku kulawarga Sutama. Sanajan acan tangtu ditargetkan ke kulawarga Takahashi, tapi peluangna 50-50, lamun kulawarga Sutama milih kulawarga itu, jelas kulawarga Takahashi anu bakal jadi korban. Dina hal kakayaan jeung kekuatan, kulawarga Takahashi memang sahandapen kulawarga itu, duanana oge mangrupakeun saingan bisnis, tapi tara kapikiran kudu silima ekeun usaha, kakara ayuna Maci ngadenge aya strategi usaha kawas kitu. Maci kerung, lamun kulawargana kapilih, tangtu dina ngalumpukeun usaha kulawarga itu. Kulawarga Sutama bakal ngamanfaatkan kulawargana pikeun mantuan, hartina, Takahashi jeung Ito rek diadu dombakeun. Maci jelas sieun, teu karasa kesangtis langsung ngagarajak saawak-awak, tarangna kerung mikir tarik. Akhirna kapanggi carana, sangkan tetep kapilih ku kulawarga Sutama. Takahashi kudu mareman heula bisnis kulawarga Ito saacan kulawarga Sutama ngajieun kaputusan, sabab pamikirna, daripada kudu nying harapan dua kulawarga, leuwih hade beresan heula hiji. Kulawarga Sutama wae boga pikiran hayang mareman usaha kulawarga Subrata. Jadi dina bisnis eueuh salahna kulawarga Takahashi oge nurutan, kudu mareman bisnis kulawarga Ito. Sabab awalna kulawarga Takahashi memang geus nganggap kulawarga Ito sebagai saingan bisnisna, ayuna ngadenge rencana kulawarga Sutama, Maci boga niat rek nembrak aturan hukum jeung tata krama bisnis. Cara anu rek dilakukeun ku Maci nyaeta kudu bisa maehan heula Takehiko jeung Nanako, lamun pimpinan jeung ahli waris Ito grup paeh, otomatis usahana oge bakal bangkrut, daripada kapihulaan dipaehan. Mending maehan ti heula. Saenggeus maehan Takehiko jeung Nanako, Maci oge masih boga niat maehan Udin, ngan Udin ayuna di nomor 2keun, anu leuwih perlu dipaehan ti heula nyaeta Takehiko jeung Nanako. Tapi maehan Takehiko jeung Nanako teu gampang, kakuatan kulawarga Ito lain tandinganna, jadi Maci rek minta bantuan ti kulawarga Sutama pikeun nyingkirkeun kulawarga Ito saacan kulawarga Sutama ngajieun kaputusan. Para ninja sapeting eta terus siaga ngintai Villa Kobayashi dina posisina sewang-sewangan, tapi Udin leuwih waspada. Udin nyaho lamun dua ninja masih ngintai di hatep aman hotel jeung 2 deui di basement apartemen. Udin mutuskeun moal wakan nindak ayuna, sabab aya hal anu leuwih penting anu bakal dilakukan isukan, nyaeta ngontrol pabrik sejen anu aya di 3 kota deui. Keun bae lamun ukur nutur-nutur mah, kecuali lamun geus aya niat rek nyilakakeun, tangtu Udin ge moal cicing. Jam 5 Udin mandi, saenggeus kabeh sarapan. Jam 7 konvoi mobil anu dipimpinku Isak kaluar ti basement apartemen, sabab urusan ekuitas Kobayashi Pharmaceutical geus rengse. Konvoi nganteur keun Paul heula ka bandara sangkan bisa balik ti heula ka Bandung. Saterusna konvoi langsung ka Yokohama. Para ninja awalna nyangka Udin rek kabur, lantaran konvoi nuju ka bandara. Jadi opatana ngaganti kendaraan ku mobil sarta boga niat rek maehan Udin di bandara. Tapi saenggeus nyaho anu turun ukur Paul hunggul, ninja kahij langsung laporan ka Maci. Maci marentah keun ninja terus nunutur. Akhirna para ninja oge nutur keun konvoi ka Yokohama. Ziyu jeung Zufri oge ngajak Maci pikeun ngobrolkeun rencana kerjasama Tea. Maci marentah keun konvoi sangkan ngajemput Ziyu jeung Zufri, terus dibawa ke kantor pusat Takahashi Group di Ginza. Obrolan diayakeun di ruang kerja Maci, kuduna obrolan dilakukan tadi peting, tapi teu nyangka anak kuring malah ngajieun masalah di luar anu akhirna cilaka, kukituna kuring salaku patriak Takahashi menta hampura ka aranjeun duaan. Zufri Sri manggut, tenanaon, kumaha kabarna Eiki ayuna. Maci ngarahu, dioperasi sarta dipasangan gips, butuh waktu lila sangkan bisa cager deui. Zufri ungguk, masalah Eiki, lamun anjeun butuh bantuan ti kulawarga Sutama, ulah asa-asa nyarita ka kuring, pasti bakal dibantu. Maci manggut, hatur nuhun satowacana, Zufri Sri. Geus sakuduna saling bantu, lamun urang geus kerjasama, hartina lain sakadar hubungan bisnis anu kudu dijaga,
tapi urang oge kudu bisa saling ngalindungi, ngara bisnis tetap bisa jalan kalawan lancar tanpa aya gangguan. Tadi peting kuring geus ngobrol jeung pun bapa, anjeunna oge ngarasa prihatin kana kajadian anu tumiba ka Eiki. Lamun di Jepang eueuh ahli ortopedi anu alus, di Indonesia loba ahli patah tulang tradisional, bisa didatangkan lamun anjeun butuh. Maci nembalan, nuhun kana perhatiana, lamun memang butuh, kuring pasti bakal nyarita, kuring ngarasa-ras ngadengena, lamun kulawargana Sutama geus mutuskeun kulawarga kuring anu bakal dijadikan mitra, kuring pasti moal nguciwakeun. Zufri ungguk, alus, lamun kitu hayu urang bahas detailna. Maci ungguk terus ngararet ka Zufri jeung Ziyu, saacan ngabahas leuwih jauh, kuring boga syarat. Ziyu buburu nyarita, kuring anu butuh sarta neangan mitra kerjasama, kuduna kuring anu ngajukeun syarat leuwih ti heula. Anjen tinggalnya tujuan atawa nolak, ajukeun syarat anjen saenggeus syarat ti pihak kuring dibahas, kumaha lamun kitu. Maci seri, ieu lain syarat teknis, tapi syarat strategi, samemeh kerjasama jalan, kuring boga niat hayang ngabasmi heula kulawarga ito, sangkan kaharepna teu jadi gangguan keur kuring sarta kulawargana anjen, kumaha kira-kira menurut pendapat aranjen, kulawarga Sutama daek ngabantu. Ziyu kerung ngadengena, hatena ngagerentes, karek tadi peting bapa nepikeun rencana aki, rek ngajalin kerjasama jeung nu saurang, nu sejena rek dipaehan, naha ayuna maci bet boga rencana hayang maehan kulawarga ito, nah ukur kabeneran, atawa obrolan tadi peting memang geus disadap. Ziyu ngarasa aya anu aneh, padahal saacana pengawalna anu loba, geus mariksa kabeh ruangan bisi aya, alat penyadap atawa CCTV anu nyumput di tiap kamar, tapi pengawalna ngalaporkeun kabehanana bersih, eueuh anu nyurigakeun. Ziyu ngagerentes deui. Ieu Tokyo, wilayahna maci, sagala hal bisa wae dilakukan, siganna maci boga cara sejen pikeun nyadap satiap obrolan di kamar. Zufri oge ngarenjak, dirina boga pikiran anu sarua jeung Ziyu, tapi lantaran diharepan maci, kacurigaana teu ditepikeun ka Ziyu, Zufri ukur ngararet ka Ziyu ku juru panon bari ngicepan. Ziyu nanya ka maci, nah anjen bet sieun diganggu ku kulawarga ito, anjen teu mampu ngelawan, atawa aya alasan sejen. Maci ngejelaskan, kulawarga itu geus lila jadi saingan bisnis kulawarga kuring. Lamun persaingan biasa sih teu masalah, tapi sikap Takehiko geus ngahina jeung nincak harga diri kuring. Tadi peting Takehiko ngirim kembang jeung bubuahan ka kuring di rumah sakit, saenggeus kitu nelepon, ngucapkan kaprihatinana tapi ku cara anu sinis, nyebutkeun kulawarga kuring lemah, teu bisa mereka nyamanan ka tamu. Akhirna kuring mutuskeun kulawarga itu memang kudu dibasmi, sabab lamun diantep kalakuan kaharepna bakal kitu terus, komo lamun nyaho kulawargana kuring akhirna kapilih ku kulawarga anjen, pasti kuring bakal leuwih dihina jeung diganggu. Padahal sabenerna Takehiko ukur ngirim kembang jeung parsel bubuahan sarta kartu ucapan prihatin. Takehiko sama sakali teu nelepon, tapi ku maci ngahaja ditambahan sangkan emosi Ziyu jeung Zufri kapancing. Ngadenge penjelasan maci, kacurigaan Ziyu jeung Zufri anu tadina nyangka obrolan jeung bapana geus disadap, akhirna lengit, malah jadi milu kehel kana kalakuan Takehiko. Tomboro Takehiko, bet Ziyu oge awalna hayang seriku kalakuan Eiki, anu sakuduna ngajemput pikeun ngalayanan sarta mere pangawalan jeung kanyamanan di jalan ti bandara ka hotel, malah teu mampu mereskeun halangan letik di jalan, anu ngakibatkan Ziyu sabagai tamu kudu turun tina mobil pikeun milu ngabela Eiki, tapi sok sanajan kitu Ziyu teu wani ngahina Eiki atawa negor maci sacara langsung. Tapi Takehiko wani ngahina, eta geus cukup bukti hubungan dua kulawarga memang goreng. Ziyu seri, terus nyarita, hayu urang ngobrol masalah kerjasamana heula, lamun geus aya kaputusan ti kulawarga kuring, niat anjen bisa dibadamikeun deui. Maci ungguk, teu masalah, anu penting ajen sabagai wawakil ti kulawarga Sutama nyaho heula kana niat kuring, jeung nyaho kumaha sabenerna pasifatan Takehiko ito, jelema anu boga sikep kawas kitu moal pantes jadi mitra kulawarga Sutama. Sabot maci, Ziyu jeung Zufri ngabahas masalah kerjasama, Udin jeung rombonganna geus nepi ka pabrik unit produksi Yokohama, bahan ubar ti Kingang oge geus nepi sajam samemeh Udin datang. Ilyas, Ichiro sarta kepala unit, langsung mimpin pagawe sangkan ngamimitian proses produksi RKW Isan. Proses uji coba lancar, jam 4 sore geus kaciri hasilna, Udin sugema, perjalanan diteruskeun ka Nagoya anu aya di Jepang Tengah, nepi ka Nagoya geus peting, Isak langsung mawa rombongan ka hotel anu geus dipesen saacana, Udin oge geus nembo, opat ninja anu nutur keuna oge masih aya, 200 meter ti hotel. Saenggeus Udin check-in, teu lila opat ninja geus kalaluar tina mobilna, muka teregos sarta marake jaket, asup ka hotel bari ngagarandong ransel, para ninja milu check-in, mesen 2 kamar anu salantai jeung rombongan Udin, tapi anu deket kana lift jeung tangga darurat, tujuanna sangkan leuwih babari pikeun ngajalankeun pagaweana. Jepang mangrupakeun nagara rawan gempa, desain bangunan memang dirancang make jalur evakuasi anu loba, keur pihak hotel, pamenta tamu sarupa kitu geus dianggap wajar. Nyaho para ninja oge mesen kamar salantai jeung dirina, Udin boga rencana, peting ieu Udin hayang ngajajal kamampuan ninjutsu, beres makan malam,
Kang Bahar ngajak sararea ulin deui ka kawasan bisnis rong, udinnya tujuan, tapi dirina teh hayang milu. Jik arulin kabeh, tapi kuring moal milu, kuring hayang jalan-jalan sorangan. Kang Bahar jadi ngarasa era, upami kitu moal janten, akang hoyong nyarengan salira. Isak oge ngomong, sabab hariwang udin nyen masalah deui jeung batur saperti kajadian di harapan Universitas Tokyo. Leres gan, salira ulah nyalira, kedah aya anu nyarengan. Udin gogodek, kuring lain budak letik, piraku kamamana kudu terus diaping, aranjeun teu kudu hariwang. Isak akhirna ungguk, upami kitu ulah tebi teuing, upami aya nanaon, enggal telpon mamang. Udin ungguk, enya mang, kuring ngarti, aranjeun oge ulah kamalinaan, kudu cukup istirahat, sabab isuk kudu ngontrol pabrik deui terus ka Osaka. Udin akhirna indit sorangan lempang, sedangkan nu sejena marake mobil, ninja kaopat nanya ka ninja hiji. Tempo tuh, target keluar, rek dituturkeun, buburu ditembalan. Pan karek cekin, ke oge bakal balik deui, moal kabur, anjeun we sorangan anu nuturkeun, kuring tiluan rek masang penyadap sarta kamera di kamarna, mengpengker ditaringalkeun. Lamun kitu kuring anu nuturkeun, cuk ninja tilu. Ninja hiji ungguk, tika jauhan we, anu penting nyaho kamana inditna, jadi dimana maci mental laporan, kuring masih bisa ngajelaskan. Siap, cuk ninja tilu bari cengkat muka jaket, terus make teregos, langsung nuturkeun Udin keluar. Udin ngahaja teh hayang dituturkan ku Isak jeung Kang Bahar, sabab tujuan Udin lain rek ngabasmi, ukur hayang ngajajal elmuna sarta neangan informasi, saha anu nitahna, naon tujuanna jeung sabaraha jumlahna, sanajan ukur aya opatan, Udin hayang nyaho sabaraha jelema anu kalibat di satu kangena. Nyaho ukur dituturkeun ku saurang, Udin atoh, lain sieun dikoroyok, tapi anu saurang ieu kapaksa rek dipaehan pikeun ningali reaksi baturna, nah bakal sieun terus ngerenan nuturkeun, atawa tetep nuturkeun bari nambahan deui personilna. Ninja katilu anu nuturkeun Udin lain asli ti katurunan Tenglin, tapi masih dulur jauh, ngan ku sabab kamampuan ninjutsuna dianggap geus nyukupan, jadi direkrut ku kulawarga Tenglin, kaluwihan ninja katilu ieu nyaeta kasampurna ana ngakamuflase diri. Udin indit ka pasisian, terus asup ka kampung anu padat penduduk, jarak Udin ti ninja katilu tetep sakitar 200 meter, Udin masih bisa ngambejeng ngadenge posisina sanajan teu bisa nempo jirimna, jelema biasa mustahil bisa kitu. Udin asup ka taman sisi walungan, sabab hawa memang kertis jeung peting, taman sepi, ningali Udin asup ka taman, ninja katilu susulumputan tina tangkal kana tangkal make gerakan anu hampir teu kaciri ku panon, sakapeng ngorondang kana rungkun terus ngadepong, sabot ninja katilu pindah tina rungkun kana tukangan tangkal deui, ujuk-ujuk Udin leungit tina tetempoana. Sabage ahli ninjutsu anu geus dilatih salila belasan tahun, kamampuan ceuli, irung jeung panon, geus leuwih seketibatan jelema biasa. Matak ninja katiga ngarasa aneh lamun Udin bisa leungit teu pupuguh tanpa sakanyahona, ceuli jeung irungna oge teu bisa ngadeteksi di mana ayana Udin, padahal anu ngaranna jelema ingkah, pasti ngalengkah, mustahil nafas, detak jantung jeung lengkahna teu kadenge sama sakali. Saupama Udin nahan nafas, mustahil kudu ngerenkeun detak jantungna. Ninja katilu langsung gemper, lantaran sadar hal ieu teu biasa, buburu ngonsentrasikeun deui ceulina leuwih seket, tapi tetep ukur sora jangkrik jeung buek anu kadenge. Ninja tilu nyekelan dua suriken dina lengek kencak katuhuna, nyaeta senjata anu paling umum digunakan ku para ninja, sajenis mata tumbak anu leuwih mirip peso sangkur atawa belati, tapi cara ngagunakeunna beda jeung belati, lamun belati keur nusuk atawa ngeret, suriken mah dialungkeun, aya oge jenis suriken sejen anu rupana siga gir seket atawa bintang, suriken biasana keur ngabongohan. Kabeh ninja dididik sangkan teu ngalakukeun serangan langsung paadu harapan, kecuali kaayan kapepet, sabisa-bisa kudu ngalumpukeun lawan ku cara dibongohan, hal eta salian keur ngahindari kontak fisik, oge sangkan karusiahan kajaga, ulah nepi ka identitasna kanyahoan, hampir mirip jeung para tentara sniper modern. Salian suriken anu rupa-rupa bentukna, ninja oge boge jarum, sumplit, panah jeung sajabana, eta kabeh keur ngabongohan, racun anu aya dina senjata bakal maehan lawan saacan lawan nyaho di mana posisi anu nyerangna. Geus leuwih ti 3 menit Udin leungit tina panalingan, ninja katilu hampir yakin ukur tinggal dirina anu aya di dinya, sedengkeun Udin geus indit teuing ka mana, pikirana tumanya. Ka mana inditna, kabur atawa nyumput, lamun kabur, piraku ngan sakicep, lamun nyumput di mana jeung piraku teu kadenge. Ninja katilu bingung, antara tetep cicing atawa balik pikeun laporan, lamun balik, pasti dulur-dulurna bakal nyalahkeun, lamun cicing oge nanaonan, kumaha lamun Udin geus jauh. Bisa ngahindar ti dirina, jelas target lain jelema biasa. Kamampuana pasti jauh saluhureuna, Kes Sangtis langsung kaluar tina tarangna, ninja tilu mimiti sieun, awakna mimiti muter hayang nempo ka sakurilingna, bisi Udin geus nyampak tukangna, hatena regrek sabab di sakitar dirina teu katempo aya sasaha. Akhirna ninja tilu mutuskeun rek balik,
ngan karek oge nangtung, tak-takna aya anu nepak ti tukang, kontan awakna langsung ngadek-dek, buburu ninja tilu malik bari maledokeun suriken tanpa ningali heula kana sasaran, tapi dua suriken ngeplos, tekuna kana nanaon, kalah narancep dina tangkal kai gede anu jarakna 10 meter. Ninja tilu nyokot dua suriken deui tina cangkengna bari nyorowok. Saha anu neupak tak-tak kuring biu, keluar, karek ge tamat ngomong, tak-takna ditepak deui ti tukang. Ninja tilu sakilat malik bari maledokeun deui surikena, tapi tetep meleset, dua suriken nancep kana patung batu anu jauhna 15 meter di tengah taman. Akhirna ninja tilu nyabut dua pedang panjang anu nyelap dina tonggongna. Ari sugan kuring anu ngaranna ninja teh jago, gening ukur kawas kieu, bener-bener ngeraken, ceuk Udin bari nangtung lalau nanti tukangan rungkun ukur 2 meter harapan ninja tilu. Ninja tilu ngagebek, saumurna acan pernah nying harapan lawan saperti kitu. Tina anu tadina jauh, ayuna ujuk-ujuk kaluar tina rungkun harapena tanpa kadenge nanaon. Pan rungkun eta anu dipake nyumput ku dirina tadi, nepak tak-takna 2 kali hartina deket, tapi jirimna teu kaciri, kumaha cara ngalakukeunna. Suriken geus kapake kabeh, karinyesa senjata anu bisa dipake nyerang jarak deket, kapaksa 2 pedang anu keur dicekelan ayuna anu rek dipake nyerang. Anjeun ulah salah faham, kuring eueuh urusan jeung anjeun, tadi ukur bela diri lantaran reuwas. Terus nanaonan nunutur kuring, Udin nanya, kuring tenuturken, kuring geus biasa datang ka dieu pikeun latihan suriken, tembal ninja tilu. Ngaco, dikira kuring teu nyaho, Udin jebi, bener, tembal ninja tilu. Udin seri, anjeun nunutur kuring ti Tokyo keneh, anjeun dititaku kulawarga Takahashi, caritakeun sing jujur lamun hayang salamet. Ninja tilu ngagebek, teu nyangka Udin nyaho dirina geus nuturkeun ti Tokyo keneh, hartina Udin oge apal lamun dirina lain ukur sorangan, eueuh gunana deui ngabohong. Kuring memang dititaku maci Takahashi pikeun nginte anjeun. Naon parentahna? Nuturkeun hungkul, Udin nanya deui. Ninja tilu gogodek, awalna titah nunutur hungkul sangkan teu kalengitan anjeun bari nungguan instruksi maihan, sabab ayuna maci keur kadatangan tamu ti Indonesia, jadi nungguan nepi ka tamuna baralik. Anjeun ti klan ninja mana? Udin nanya deui, ti kulawarga Tenglin, ninja kaopat di Jepang, tembal ninja tilu. Udin nanya deui hayang nyaho leuwih jero. Lantaran klan anjeun kulawarga ninjutsu gede, nah kudu daek dititaku maci. Ninja tilu ngajelaskeun, pasca perang, ninja jeung samurai geus kalengitan sumber nafkahna, ditambah munculna kelompok-kelompok mafia, salian ninjutsu, para ninja teu boga keahlian sejen pikeun neangan nafkah, jadi pikeun bisa hirup, kudu ngabdikeun diri ka pengusaha gede, kumaha, kuring geus jujur, ayuna kuring bisa indi ti dieu. Kaheula, pananya kuring loba keneh, ceuk Udin. Tanpa ngaleupaskeun panonna tina beungeut Udin, ninja tilu ngagerakeun jempol suku dina jero sapatuna, ngan sakilat peso seket nolol tina sol harap 2 sapatuna tanpa nimbulkeun sora nanaon, leungeunna beki page nyikelan pedang. Sanajan panon Udin oge tetep melong beungeut musuhna, tapi cuulina sanajan samar masih ngadenge aya sora peso kaluar tina sol sapatu ninja tilu. Niat ninja tilu lamun Udin teu ngaleupaskeun dirina, bakal nyerang make 2 pedang jeung najongkeun sukuna, pirakuku 4 senjata, hiji ge moal aya anu keuna, sagurat keuna. Nyawa Udin pasti moal lila, sabab kabeh senjatana geus dibaluran racun. Lamun disalakeun ku dulur-dulurna sabab maihan, ninja tilu boga alasan lantaran nyawana ngarasa kaancam, jadi kapaksa kudu maihan Udin. Rek nanya naon deui, anjeun opatan anu pangkuatna di klan Tenglin, Udin nanya. Enya, tembal ninja tilu, Udin jebi, ukur runtah, memangna aranjeun yakin bisa maihan kuring. Ngarasa dihina, ninja tilu kekerot, ku pedang ieu, rengit anu keur ngapung wae bisa disunatan ku kuring, komo anjeun. Nyunatan rengit, Udin seri, lamun anjeun teu percaya, kuring bisa ngabuktikan, ceuk ninja tilu. Ulah kana rengit, ka kuring weh langsung, ceuk Udin. Sombong siah, ninja tilu kekerot, bari ngahambatkeun 2 pedang rek ngagunting beheung Udin, bari ngalengkakeun suku kencana rek najong suku Udin. Udin nyaho dirina bakal diserang, jadi memang geus waspada. Udin ukur ngelok satik, 2 pedang anu bambaraan diadu luhureun sirah Udin nepikeun ka ngaburicak bari ngabelentrang. Ninja tilu ngarenjak, sabab Udin bisa ngahindar tina serangan 2 pedangna, leuwih kaget deui, pigelang sukuna anu najong oge geus dicekelan page ku Udin. Udin ngangkat suku ninja tilu rada luhur, anu ngakibatkeun ninja tilu teu bisa nangtung ajak lantaran ukur ngandelkeun sabelah sukuna anu napak kana taneh, lamun nyerang deui make pedangna, Udin pasti bakal langsung murilitkeun atawa ngadorong sukuna, anu bisa nyebabkeun dirina ti bebet. Udin jebi, lantaran anjeun boga niat rek maihan, weyahna kuring rek maihan anjeun leuwih ti heula. Kusabab kuring teu mawa nanaon. Anjeun kudu paeh ku senjata anjeun sorangan. Ninja tilu langsung ngajerit, sabab pigelang sukuna dirames ku Udin nepi ka tulangna bubuk, tuurna oge ditonjok ku leungeun kenca Udin nepi ka sukuna ngabeletok nilep ka harap, pedang dina 2 leungeunna lesot terus ragrak. Ninja tilu ngoceak calangap bari nempo sukuna anu geus nilep ka harap, sukuna ku Udin langsung dijejelkeun kana sumutna anu calangap, pesonna tina tungtung sol sapatu nembus kana pundukna,
harita keneh ninja tilu kalengitan nyawana, ngagubrak nangkarak dina kaayan anu aneh, siga anu keur ngadahar sapatu sorangan, getih ngabayaba di satu kangen sirahna, nyambung.